jauh teuing teu kahal teu jelas teu katempo deung teuing teu jelas kudu aya jarak spesifik tertentu ka karek katempo ari Allah maningali ka urang mencong ka urang merhatikeun ka urang mutakan mila sempurna bahkan zahir batin letah ngomong A hate ngomong B kanyahoan ku Allah mah ngomong na tujuanna ibadah hate na tujuanna lain ibadah kanyahoan ku Allah mah ngomong-ngomong ikhlas jero na riya unggul bahkan pamriyana kanyahoan ku Gusti Allah wah zat eta kurang lebih hati-hati hanas capek-capek di imah jauh-jauh ka dieu aya hal dikorbankeun nyaah lamun teu ikhlas rugi lamun teu ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Entah kan pangbolon-bolona kalau teu ikhlas. Bolon kumaha Allah mere rezeki ka urang. Apakah ada maksud tertentu? Kan henteu. Nu ibadah teu ibadah di rezekian. Urang tiap hari di rezekian. Untuk berbicara masalah besar dan kecil tiap hari kurang di rizkian termasuk umur kurang masih aya kan eta teh rizki dalam rizki geus eueuh umur ge mah aya tuluy urang ibadah ka Allah karena makhluk urang unggal poe di rizkian ku Allah teu ngaharkeun naon maneh ku aya di rizkian atuh ibadah keur sia teu ibadah keur sia cik Allah tuluy urang ibadah itu Allah cik bolon teh urang teu ikhlas bolon teh bahasa urang kasar kan bahasa Arab aya bolona bahasana ahmak kumprung teh tolol bolon bahasa loba eta paling ahmakna lamun teu ikhlas tiap hari urang di rizkian nah perlu Allah kana ibadah urang nah perlu Allah karena naon karena syukur urang henteu rek syukur rek henteu rek ibadah rek henteu keueuh aing mah rizkian rek ngadoa Allahumma rzuqna ku aing di rizkian rek teu ngadoa Allahumma rzuqna ku aing di rizkian tuluy di suatu saat urang meunang maksakeun oge ibadah anu sakedeun oge niatna hatena teu ikhlas alias aya tujuan salian Allah coba di mana kurang rasa terima kasih ka Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas teh eta teh bisa dikategorikeun bentuk syukur yang lain karena nikmat anu geus dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa yaktafi binadlillahi taala cukup ibadah urang nu dilakukeun cukup ku paningali Allah ku pantauan Allah teu kudu ditempo ku nu lain eta ngaranna salamet dina riya ari biasa balikna berarti ibadahna peda hayang makhluk lain hayang rezeki punten cek kamari malamun hayang rezeki mah eta teh termasukna ikhlas pangpetotna Bapak ngaji hormat cek tadi teh di dieu mah meunang cai meunang kopi meunang kuah meunang kue pas ngalangkah di imah kabeneran hormat di imah tulang cileuk kana sangkung geus nangguban dengan sangkung geus eueuh gelas jangan ngopi termos pada ki ngopi kamar di kopi para rahe aing daripada karena sawan urang mari ngeuning ka hormat lumayan aya kopi ikhlas keneh walaupun pentot nah ulah yang pentot bae atuh nu teu ikhlas teu kumaha aing namun teu ngaji engke disebutna ustaz naon eta tara ngaji nah eta mah geus kaitanna jeung latih jeung jelma jeung panyebut jelma bisa bedakeun para jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah panjang amat ini jadi 5 menit 10 menit wa anna jahila bisa kacok dah ari no bodoh mah kieu bahasa ge bodoh
Bodoh itu lebih tina ahmak. Nu bodoh mah bari katipu deui. Alladzi la yulahizu nazroman huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Teu kabayang, teu katempo ka zat anu memantau bahkan deukeut leuwih deukeut ti batang urat nad. Urat beuheul. Allah teh leuwih deukeut ka urang, kok teu katempo? Teu katempo ku panon mah dawuh paningali hate basiro. Bahasana asror di sir nu aya dina hate, sir teh rahasia lah. Kok teu karasa nya, asror teh karasa. Kok teu karasa sih Allah teh paling deukeut, kok teu karasa? Nu karasa teh sieun diomongkeun ku jelema goreng, hayang diomongkeun ku jelema halus. Eta penyakit. Kabeh penyakit pertama Ustaz. Sieun diomongkeun goreng, hayang diomongkeun tok. Penyakit anu memang eta teh muhbitun, muhlikun, ngahancurkeun kana amal. Amalan naon wae? Lamun urang geus bisa terbebas di dinya, sieun diomongkeun ku batur goreng, sieun hayang diomongkeun alus, minimal bebas di dinya. Lain berarti kurang melakukan apa disebut goreng lain gitu lain. Maksudnya di saat kurang beramal, kunaon sih? Eta daek beramal bisi disebutkeun ku batur tara beramal. Paham? Bisi disebutkeun ku batur tara ngaji. Bisi disebutkeun ku batur lain jalma soleh. Tuluy hayang disebut bener. Eta maksudna kalinya. Kalau geus bisa terbebas dirinya, enjoy karena ikhlas ada deek. Kunaon ikhlas hese penyakit eta kahayang ego aya dina diri. Ego diri hayang disebut halus, embung disebut jore. Eta ego masih kene kuat nempel. Rek saha wae termasuk kiai ibadah anu sorban ngabeuli di sagedepan pespa. Eta bukan penyakit hati. Ria itu termasuk penyakit hati. Tanu katipu mah kitu. Katempo teh eta panyebut batur. Teu ngeuh bahwa urang teh deukeut jeung Allah. Teu deukeut kumaha? Usik diusikeun, malik dimalikkeun, nanggung dinanggungkeun, leumpang dileumpangkeun, sarek disarekeun usaha. Ku Gusti Allah pati deukeut Allah. Dina rongga tubuh kurang, awak kurang di jero, aliran darah ku Allah dialirkeun, jantung didetakkeun, tuluy kotoran dikaluarkeun, napas asup ka jerokeun, kan ku Allah ngumpul. Berarti Allah teh super simu ka urang, super deukeut ka urang, super perhatian ka urang. Eueuh deui nu paling perhatian kajaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi katempo baturan tuh. Tatangga berarti naon ka urang. Tatangga ngajamin naon ka urang. Makhluk ngajamin naon? Nu ngajamin makan urang. Matakan teuing-teuingeun lamun teu ikhlas. Kajian teuingeun. Matakan masukna kana kategori muhlikat. Cek urang mah kieu sia lain dibiayaan, tapi sia mulang tarima ku batur kana urang. Geus poe dihapus dina daftar warisan. Bakat itu kesal. Lain berarti Allah kesalnya. Nanti berarti masuk mulikat sia kuai diri sia tapi amal sia ria. Kuai dihapus ganjaranna capek gawe teu kapake. Bahkan bahwa sababun lil maqti jalma atanapi insan anu memang amalna teu hadir kecuali dia. Hayang kapandang, hayang kaheuleuh, hayang kasebut, hayang katempo, dalam hayang kasebut asumahnya. Eta teh sababun lil maqti, seolah-olah jelma nu kitu keur mondang asal Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kunaon sih mondang Allah? Sabab talabus teh manipulasi atanapi mengelabui orang lain, mengelabui makhluk,
makhluk teh supaya berangan-angan, supaya berkhayal, supaya boga asumsi annahu mukhlisun, bahwa orang tersebut adalah ikhlas, taat ke Allah, ahli agama, ustad, kiai, ajengan, padahal annahu laisa kadzalika, tapi usina mah leuwih bobrok di batan eta, leuwih kotor di batan jalmaan sok gawe kotor. Na'udzubillah. Wa talbisu haramun. Wa talbisu haramun. Garis bawahi. Wa talbisu haramun. Nyieun sangka salah ka batur teh durhaka. Haram hukumna. Kapaham maksudnya? Nyieun asumsi orang lain ka urang bahwa urang teh A B C padahal meusi nama E F G eta teh haramun khusus dina amal nu berkaitan jeung agama. Matakan kiai-kiai apik mah walaupun ilmuna tinggi, walaupun paham kana ilmu agama 12 pan, mantek dikelek jambul ditambul zohar maknun disuhun alfiah katakan kabeh usul fikih tafsir hadis can wani make sorban. Naon sababna? Sabab saya masih muda, walaupun ilmuna tinggi saya belum layak untuk make sorban. Make sorban harus tingkat kiai-kiai anu geus tua, anu geus hebat ka masyhur, anu geus bisa mencetak ulamaun amilin imamil mutakin. Mun abi mah kadinya naon sababna? Talbis. Sok sieun talbis. Di saat urang make udeng, sorban ngagebay, jubah ngagapuy, tasbih sagede-gede kaleci begitu. Sagede-gede canduk. Dibawa kemana-mana, ke pasar mau bawa tasbih, ke batu-batu, tengah-tengah ke ibu-ibu. Tunduk nih orang di rumahnya. Tahir sementara dina hatena bobrok, tuluy dina hatena keikhlasan saketika can kikitu teh supaya disebut ku batur. Nauzubillah eta teh talbis tingali akhlak Gus Baha. Urang geus apal Gus Baha kan? Geus masyhur tafsirna, hadisna, karuhana alfiah nu kalituna. Tapi tepi ka ayeuna detik ayeuna sakitu geus masyhurna penjelasan ka hati. Can wani make sorban. Ieu menurut adabnya. Oh pancena sunah mangga eta mah pikir. Mangga pake lain berarti simpuring ulah-ulah. Sok pake ulah dialungkeun, mun dialungkeun ka kuring. Nu aya mah pake ngan terlanjur urang make omehan hatena ulah kadikte ku sorban anu dipake. Anu ulah beunang didikte ku jubah nu urang dipake. Ulah kadikte ku tasbih nu urang diputar-putar. Sorban ya sorban pake, jubah ya jubah pake, tetap hate mah mukhlis bahkan tawadu. Saya mah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin segitu aja hampura saya perbuatan ada nama ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tina kajian kitab tasawuf anu perlu disampaikan ku pamirsa guru dan sadaya, mudah-mudahan ulang bisa makena untuk keseharian. Tadi ulah berangkat ke mana cenah? Abihan ke mana? Palestina. Main bola lagi atau berangkat ke Abihan meureun kiper macam ya. Jadi itulah bunyi tasawuf memang seperti itu. Kemudian tadi masalah soal saya jawab disebut di tasawuf.